Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas pada bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, incing-incing, encang-encang. Dina dinten ieu simkuring diserangan ku abadu lapi. Nyatana anu maksana bade nerangkeun masalah panyakit. Asal masalah panyakit anu asup ka awak urang masing-masing abadu lapi. Dina awak urang masing-masing eta aya anu ngabogaan penyakit stroke, penyakit tumor, kanker, penyakit jantung, jeung penyakit diabetes, jeung bermacam-macam penyakit masing-masing urang anu boga penyakit eta nya. Oh gitu. Cek keterangan Syekh Ahmad Zairobi Al-Kabir dina kitabna kieu abadu lapi. Ulah sok ngadenge. Ulah coba-coba anjeun ngagawean hiji pagawean lamun jatuh karena tanggal 3, tanggal 5, gitu. abadu lapi, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 2 hiji, tanggal 24 jeung tanggal 25 abadu lapi. Gitu ya. Naon maksud awal pagawean eta? Anu dimaksud eta upami urang istilahna rek nyeun imah abadu lapi. Kakarak rek ngadali pendasi. Iya. Lamun cenah urang jatuh karena tanggal eta anu tadi geus ditentukeun tadi, maka ku urang pundurkeun, bunte urang pajukeun. Libatkeun tanggal anu ditentukeun tadi. Lamun neuk dagang oge kitu abadu lapi, bila mana kakarak mulai neuk dagang, lamun jatuh karena tanggal eta anu ditentukeun tadi, mun teu urang pundurkeun, urang pajukeun ulah sampai jatuh karena tanggal eta. Neuk kawinkeun ge sarua abadu lapi, neuk kawinkeun neuk nikahkeun, lamun jatuh karena tanggal eta, urang mun teu pundurkeun, urang pajukeun ulah sampai karena tanggal eta anu ditentukeun. Neuk leulempangan ge abadu lapi kitu, lamun urang leulempangan jarak jauh, abadu lapi teu meunang urang istilahna lamun cenah jatuh karena tanggal anu ditentukeun tadi. Jeung dina tanggal anu tadi eta teu meunang make pakaian anu anyar, anu bakaran meunang meuli ku urang dipake abadu lapi. Naon dasarna? Lamun ku urang dirempak, dilaksanakeun pagawean anu tadi dina tanggal anu ditentukeun eta, maka aya hiji panyakit catana anu disebutna penyakit Arihul Ahmar abadu lapi. Eta penyakit anu sangat ganas, anu ganas bener-bener abadu lapi, anu ngabahayakeun pikeun diri urang lamun urang ngarempak atau napi ngalaksanakeun pagawean nyata anu dilarang anu tadi tanggal anu tadi abadu lapi. Jadi teu meunang abadu lapi. Naon sababna? Sababna aya penyakit eta anu disebut Arihul Ahmar, lamun kurang dilaksanakeun bae eta manehna bakal asup ka jero awak urang. Engke manehna eta netep di awak urang abadu lapi. Aya anu jadi penyakit tumor, aya anu menjadi penyakit istilahna kanker, anu juga penyakit stroke, penyakit jantung, jeung saterusna eta abadu lapi. Jadi ulah coba-coba urang ngarempak kana larangan eta abadu lapi. Sabab ieu mah geus istilahna lamun cek masyhur abadu lapi keterangan ieu ti Syekh Ahmad Zairobi Al-Kabir. Tah dulur-dulur upami urang ngadamel padamelan awal padamelan eta di awal eta ulah jatuh kana tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 2 hiji, tanggal 24 jeung tanggal 25 nya. Ieu masing kuring ala kadar ngelingan doang. Eta urang tergantung kana masing-masing urang pribadi kana urang istilahna. Wah, istilahna pribadi urang nya. Masing-masing urang eta mah ieu mah ala kadar urang ngelingan jeung istilah pengalaman simkuring doang ieu mah nya. Jadi segala naon bae oge lantaran urang kacerobohan urang dina awal pagawean urang nya eta nu mentak ngajadi ngabahayakeun ka diri urang pribadi lantaran urang eta henteu percaya teh eta abadu lapi. Gitu. Tah mun sakitu bae dulur-dulur ti simkuring bok bae simkuring aya kasalahan sami abadu lapi nyuhun di hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.